Manggaina urang kawitan acara ngaras kali siraman persembahan Kirana Wedi. Para sepuh miwah pawargi sadayana, sok sanaos acara ngaras atanapi siraman rupina mah teu aya tumalina sareng kaidah agama nama. Nanging urang teu aya lepatna, urang nyukcuk galur karuhun kapungkur mapai laratan sepuh urang baheula supados kauninga rupina mah ku para nonoman sareng supados teu janten pertarosan. Dupi kecap ngaras kawitna nyaeta tina bahasa kawi anu hartosna nyaeta sungkem atanapi munjungan. Dina bahasa Sunda aya kecap ngaraas anu hartosna nyaeta meuntasan cai walungan anu deet. Kukituna kecap ngaras sareng ngaraas teh rupina mah aya tumalina sareng cai. Nanging anu dimaksad kecap ngaras dina budaya Sunda mah nyaeta ngawasuh dampal sampean Ibu Rama ku perantawisan cai. Janten cocok sareng loyog hiji putra anu bade mitembian ngambah kairupan anyar, ngambah alam rumah tangga seja edok gempor sumolondo nyuhungkeun dihapunten kasepuhna. Neng Niken geulis dina dinten ieu sasatna hidup nuju cicing di hiji basisir nyawang ka tengah lautan ninggal ombak anu sakitu umpal-umpalan sareng gelombang laut anu sakitu ageumna. Didinya aya hiji parahu anu bakal ditumpakan ke sareng caroge, tangtosna we eta parahun teu salawasna aya dina kaayaman, tangtosna we eta parahun teu salawasna aya dina katengtreman, tapi tangtosna we eta parahu bakal ngaleoh ka katuhu sareng ka kenca anu pinuh ku rupa gogoda sareng cocoba. Kukituna urang doakeun kurang sadayana ya mudah-mudahan Neng Niken Adelia Andrie dina ngayuh bahtera rumah tangga sang caperali di Akbar Nopal Wibowo engke sing teu kacanaku sakaba-kaba gelombang laut anu sakitu ageungna amin ya rabbal alamin. Sim kuring seja pepeujeuh di mana hidup tos gaduh panutan anu enggal nyaeta sasatna hiji caroge omat geulis hidup ulah ngahilapkeun kana jasa sepuh Ibu Rama hidup. Ibu hidup anu parantos ngandung hidup kisah bulan ngeherang 2 bulan lumenggang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan kolot 8 bulan ngora 8 bulan kubrag dalam dunya kalawan ditampanan bukanya Ibu Rama hidup sasat getih anu ngalungkrah cai karinget anu ngucur tapi tetela dengan gelis kanyaah Ibu Rama hidup teu aya watas wangana.
Bukitna beral ayeuna geura sungkeun hapunten kanu janten ibu ramah hidup. Geura sungkeun pidu anak tina janten ibu ramah hidup. Geura wasuh dampal sampean ibu ramah hidup. Geura sengitan dampal sampean ibu ramah hidup. Anu hartos geura angkat harkat derajatna ibu ramah hidup. Sakali deui simkuring saja pupeujeun. Di mana hidup tos gaduh panutan anu enggal nyaeta sasatna hiji caroge omat geulis hidup ulah ngaelapkeun kana jasa sepuh ibu ramah hidup. Ramah hidup anu parantos ngayuga hidup tisuksuk didungdung berang dijadikeun peuting peuting dijadikeun berang keur ngabelan hidup. Upami dietang ku artos tos sabaraha taun geulis tilas biaya hidup tinggawitan lahir dugi kaena bade nikah. Upami dietang ku meter tos sabaraha ribu metereun tilas angguan hidup tinggawitan lahir dugi kaena bade nikah. Ku kitu sakali deui bral ayeuna geura sungkeun hapunten kanu janten ibu ramah hidup. Eng niken hidup ulah rek munjung ka gunung ulah rek muja ka sagara. Sabab naon gunung mah sok rajan urug sagara sok rajan bedah. Tapi hidup kudu munjungnya ka indung mujanya ka bapa sabab naon indung batunggur hayu nya bapa tangkana darajat. Neng niken inti dari acara ngaras dan siraman ini yaitu nanti Ananda diperkenankan kembali untuk duduk bersimpuh di hadapan kedua orang tua, di hadapan ayah dan ibu untuk kembali meminta maaf, meminta doa, meminta restu dan juga ampunan dari kedua orang tua. Selayaknya Ananda pada hari ini, di hari yang berbahagia ini, untuk kembali meminta maaf, untuk kembali meminta restu bahwa sebentar lagi Ananda akan mengarungi bahtera rumah tangga. Semoga bahtera rumah tangga Ananda dikaruniai, diberkahi dan juga sakinah mawadah warahmah fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum Ananda untuk mengungkapkan kembali perasaan Anda, ungkapan hati Anda kepada kedua orang tua, di dia rupi nama di sini ada air ayat cai 7. Ke cai eta sadayana bakal dikucurkeun, bakal dikocorkeun kudu janten ibu sareng rama. Ieu tawis rupi nama katresna, tawis kanyaah, tawis kadeudeuh tinu janten ibu sareng rama kanu janten murang kalina. Sok ayeuna nikeun boleh ke depan dulu sini. Bismillahirrahmanirrahim. Eta cai anu 7 teh eta mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta kanyaah nanti nu janten ibu sareng rama kanu janten murang kalina. Eta bade dikocorkeun, bade dikucurkeun eta cai hiji-hiji tinu ku janten ibuna kanu janten murang kalina sareng ramana. Mangga ayeuna cai anu kahiji janten ku mamahna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu cai anu kahiji ngalambangkeun rukun iman. Rukun iman aya genep, anu kahiji iman ka Allah, anu kadua iman ka malaikatna Allah, anu katilu iman ka kitabna Allah, anu kaopat iman ka rasulna Allah, anu kalima iman kana poe akhir sareng kagenep iman kana papasten saya sareng awan ti Gusti Allah. Saterasna cai anu kadua bade dikocorkeun kudu janten ramana ku ayahna yang mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta rukun Islam. Rukun Islam aya 5, anu kahiji sahadat, anu kadua salat, anu katilu zakat, anu kaopat puasa, anu kalima munggah haji ka Baitullah munggah jalma anu kawasa di jalanna. Saterasna cai anu katilu bade dikocorkeun kudu janten ibuna deui ieu mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta ihsan. Bohong imana jeung Islamna urang lamun teu dibarengan ku kaihsanan ku kabeneran. Saterasna cai anu kaopat bade dikucurkeun kudu janten ramana deui ieu mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta ikhlas. Sagala rupi pada melahan kedasaran ku kaikhlasan anu insya Allah ngajantenkeun amal ibadah munggu Allah subhanahu wa ta'ala. Saterasna cai anu kalima ieu bade dikocorkeun ku janten ibuna deui ieu mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta soleh solehah putra putri anu soleh soleh anu ngadoakeun ka ibu ramana. Sabab naon aya keterangan idza mata ibnu adama in qatamal hu ila min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin nabawi auladin salih jadul hau. Saterasna cai anu kagenep bade dikocorkeun kudu janten ramana ieu mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta sidikiyah. Sidikiyah teh hartosna bener beja teh ulah cek baturung tapi beja kudu dikeun ku sarangan. Saterasna cai anu katujuh ieu ku ibu ramana kuduaan ieu mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta muqarabah. Muqarabah teh hartosna akrabna atawa deuketna antara urang sareng pangeran urang sakitu rupina.
para sepuh miwah palargi sadayana. Alhamdulillah rupina mah tawis kanyaah, tawis kadedeh, tawis katresna kanu janten murang kalih parantos di kocorkeun, parantos dikucurkeun kanu janten ibu ramana. Ayana urang kupingkeun kurang sadayana hiji murang kalih anu sejak nyungkeun dihapunten, sejak kedalisan sejak nyungkeun dihapunten kanu janten ibu ramana. Boleh ke depan lagi Neng Niken, boleh tatap dulu ke depan. Di hadapan Ananda ada dua sosok, mama dan ayah, ibu dan ayah. Selayaknya Ananda di hari yang berbahagia ini kembali untuk meminta maaf, meminta doa dan juga restu dari kedua orang tua. Boleh nanti ucapkan dan tekadkan dalam hati untuk kembali meminta maaf, meminta doa dari orang tua. Bapak Ibu nu kusing kuring dipahormat, urang kupingkeun kurang sadayana hiji murang kalih anu sejak kedalisan saja nyungkeun dihapunten, saja nyungkeun pidoana ti janten Ibu Rahmana. Ayah, Ibu, tidak ada kata atau tindakan yang kakak dapat mencerminkan rasa sayang dan terima kasih kakak kepada ayah dan ibu yang telah menyayangi, membesarkan dan mendidik hingga bisa menjadi seperti ini. Ayah, ibu, terima kasih banyak atas kesabaran ayah dan ibu dalam membesarkan dan mendidik kakak selama ini. Ayah, ibu tidak pernah berhenti melimpah kasih sayang kepada kakak. Ayah, ibu memohon izin kepada ayah dan ibu untuk dengan ikhlas dan ridho menikahkan kakak dengan Peral yang insya Allah akan menjadi pendamping hidup kakak ke depannya. Kakak memohon maaf kepada ayah dan ibu untuk semua kesalahan yang pernah kakak lakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih ayah dan ibu untuk semua kasih sayang dan cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada kakak. Kakak tidak akan pernah berhenti sayang kepada ayah dan ibu walaupun telah menikah nantinya. Kakak dan Peral akan selalu berusaha untuk membuat ayah dan ibu bangga dan bahagia. Kakak memohon doa restunya agar kehidupan rumah tangga kakak nantinya dapat menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, izinkanlah hamba untuk bersyukur atas rahmat dan karunia-Mu karena saya dapat menyaksikan kedua orang tua saya telah melaksanakan amanat-Mu. Maka sayangilah dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku dan jadikanlah mereka berdua hamba-hamba-Mu yang soleh dan soleha dan selalu mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Ayah, ibu, Kakak, waktu tidak terasa sebentar lagi ibu dan ayah harus melepas kakak untuk menikah dengan Feraldi. Memang rasanya sedih hati. Ibu dan bapak,
Tapi karena kakak sudah dewasa, maka sudah bisa mengambil keputusan dan sudah pantas untuk menikah. Kakak, jika selama ini terdapat perbuatan dan perkataan ibu dan ayah yang membuat kakak kecewa, yang membuat kakak kecewa dan sedih, maafkan ibu dan ayah ya. Sesungguhnya semua ini ibu dan ayah lakukan semata-mata karena tanggung jawab sebagai orang tua dan kami sebagai menyayangimu. Kakak dengan hati yang dalam dan penuh keikhlasan, ibu dan ayah memaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan ridho kepada keluarga kalian dengan diiringi bismillahirrahmanirrahim dan doa restu dari ibu dan ayah. Insya Allah kakak dan Peraldi dapat membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Semoga kalian berdua dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah serta mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bala wargi sadayana alhamdulillah alamin rupi nama parantos kapupi kurang sadayana kedalisan tina janten murang kalih kawan nyungan diapunten nyongkeun pidoana tina janten ibu ramana. Ayeuna urang sakseni kurang sadayana hiji murang kalih hiji putri anu sejadok kempor Somolondo patarema panangan nyongkeun diapunten nyongkeun pidoana tina janten ibu kalina. Boleh ke mama dulu. Aduh mama abdi ampun, rumaosku seur dosa Gusti. Ku seur dosa dikawet gobrak kadonya dogi kabe dewasa. Aduh Gusti, abi dewasa mamah nutus kehesean. Hapunten sadaya dosa. Cai kembang nu nyarengan muruluk na cai soca Gusti. Cai soca sejak ngawasuh sampai minangka silo karasa. Aduh Gusti, sejatoban lahir batin. Mugi Gusti ngai jabat dedeh gelis anak mama anu bager anu soleh gelis anu soleh. Mama tengah tuh ngahampura lahir teu makani batin. Aduh gelis lahir aja ngabatin. Mama pasti ridho pisan keur hideung dedean
siang wengi Gusti siang wengi kecan tiasa moal tambah jasa nama kabeli aduh Gusti maka beli kudunya moal kebayang Gusti mah maha nacai kembang menyerangan muruluk nacai soca Gusti cai soca sejak awasuk sampean minang kasih loka rasa aduh Gusti siloka rasa sejak tobat lahir batin mugi Gusti ngajabang prung anak gerak manggung nambah kehidupan anyar gelis kehidupan anyar hidup yang tekan suci nyatakan sunah rasul aduh Gusti sunah rasul mungkas mangsa lalagasan Sok ayeuna setelah ke ibu ayah dan ibu ke siapa dulu, ke bude, ke tante, ke eyang boleh, ke eyang dulu, boleh ke eyang dulu. Minta doa restunya. Sok eyang sundangan dipeluk. Terkadang berarti berat daci soca moal saat terkadang ngumbar kawas dangang resmo laas Boleh ke bude sekarang. Sok ke bude ke sini dulu. Angkat orang luas kan ku ikhlas dijajabkeun ku sewu manis tanpa kecap pilihan tanpa citangis merenang boleh naik ke ibu-ibu pengajian, ibu ustadzah, boleh sebagian, boleh semua. Ya semua mah enggak. Minta doa dari ibu-ibu. Kupai nu ngebat
dekat ku Deni. Tah eta mah namanya rupi nama calon pengantin ka Ibu Ramana mah ka Ibu Ramana. Ayeuna Ibu Ramana sami meungpeung aya kene udah janten ibuna anu janten Ramana sok bapak dia bapak Deni ka ibuna Ibu Dian sami ka Ramana heula sok sami nyungkeun hapunten dengan dugana. Ibu Dian ka Ramana heula paling gitu. Salim mohon didoakeun nu janten ibuna. Manis Sekarang boleh disiram, Mbak Deni silam, mohon Ibu Dian ka ibuna bapak, Pak Deni sami ka ibuna Ramana bapak.